Ibrahimul Bajuriyu tegesna Syekh Ibrahim Al-Bajuriyu urang negara Bajuri dut taksiri anu ngaku dirina lalawora. Ieu teh penyusun kitab teh kitab Tijan anu eusina tauhid adalah namina teh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Anjeuna ngaku dut taksiri anu ngagaduhan lalawora sebagai tanda tawado anjeuna. Saur anjeuna kieu anjeuna ngadawuhkan Syekh Ibrahim Al-Bajuri teh kumaha ngadawuhna teh eusi dawuhanana teh tolaba minni ba'dul ikhwani sawareh para dulur menta ka kuring. Jadi saur Syekh Ibrahim Al-Bajuri aya dulur kuring sawarehna anu menta ka kuring. Aslahallahu li walahum alhala wasana. Mugi Allah ngaluluskeun pikeun kuring jeung pikeun eta dulur-dulur kana tingkah jeung kalakuan. Eta mah doa. Syekh Ibrahim Al-Bajuri ngadoakeun dulur-dulur kaum muslimin anu mana eta dulur-dulur teh anu menta sesuatu ka saha? Ka Syekh Ibrahim Al-Bajuri. An aktuba lahu risalatan. Supaya Syekh Ibrahim Al-Bajuri nuliskeun hiji risalah. Batak saur Syekh Ibrahim Al-Bajuri tolaba mini ba'dul ikhwani an aktuba lahu risalatan. Sawareh dulur menta ka kuring supaya kuring naon nulis hiji risalah, hiji kitab leutik. Ari ieu tos diterangkeun can tas tamilu. Tos dipancatkeun.